Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Borangan channel ini. Alhamdulillah channel ini dapat rezeki besar nih, bisa bertemu Sunda Borangan lah Sundanya. Alhamdulillah channel ini biasa tepang sareng maestro Borangan. Saha wanoh pamantena founding fatherna lah istilahnya pangintennya. Founding fatherna Borangan sareng Bapak Haji Taufik Rahman. Assalamualaikum Pak Haji. Salam. Sapatah dua patah kata Pak Haji kangge channel ini. Bina marwata suka bina ke giri-giri. Ya channel parantos tahar beda bidang gitu kan. Ai kang pribadi mah pada channel nawe isina katunjung kalau medalangan biara murantara badan kita untuk didukung hujan. Atur nuhun Pak Haji. Oh iya rezeki nu kalintang ageuna ieu. Biasa tepang langsung sareng founding father Borangan di Jawa Barat khususnya. Atur nuhun Pak Haji, atur nuhun. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. tepang deui sareng puah pabelit tepang deui sareng sim kuring. Sim kirung. Nah teh kunaon bari ngomong gitu teh kunaon bari ngomong teh poho deui. Lamun cek bahasa Inggris nama kadistrik cenah itu teh. Kudu ke distrik. Kadistrik itu kepala dinas trek-trekan. Gitunya. Oh, kadistruk. Yang dibalas kadistruk kepala dinas truk. Alhamdulillahnya orang tepang di dina acara Borangan ngabodor sorangan episode anu ka 17.5. Anu kadua. Tah gitu. Aduh. Terus deh kameramen pi omongan di kamarin. Dawah deui mun aya mah geus diganti. Piara wes gawena alus kapake. Ya tepan non jadi nu pentingna mah tara minta bayaran. Abdi mah cekap we kopi sabatang gelas dibalik. Tadi nama yang dibalikeun ka kapagujud. Loba tinggal dar ulen. Kitu emang kitu. Mang kitu lah loba pi omonganna kameramen teh. Kamari. Atuh da keluargana dibawa kabeh ka. Ruas itu. Aya naon ieu abring-abringan ka dieu. Aya naon? Aya nglalajo. Kayak lalajo syuting, lalajo gitu, lalajo kameramen. Ini nama kagok kurang ngomongkeun kameramen, Pundung mual tapi pundung mual. Ada lain lombanya, Boranganna lain lomba menang ngarosting. Lain ngarosting beureun basa Sunda mah ngabeulem. Ngarosting teh pan memanggang lain ngabeulem ngagarang. Urang garang kameramen cenah garing. Jiga kerepuk. Aduh, rupa-rupanya tapi omongan we kameramen teh. 2 PK tukang. Katukeng. Nah, jadi kieu cerita. Aduh, gitunya. Tah kieu pokona tah. Ieu tah carita pika sebeleuna teh. Gerak teu aya ngomongkeun kameramen. Bisi bulung. Mobil ka deui. Teh alasan murok deh. Balik ke bebeja ka bapana. Cerik teh nih. Kunaon? Ngomongkeun.
mohak ieu. Di roasting ya. Oh, enak orang ngomongkeun Sunda, bahasa Sunda. Kasundaan. Kasundaan. Kan borangan teh ngabodor, sorangan. Berarti ngabodorna Sorangan. Ulang-ulang pemodal balik ke Jawa. paling dekok cuma gitu. Tah kitunya. Jadi na Sunda teh urang teh nanti tadi mah geus kapikiran. Geus kapikiran tadi ngomong naon. Oh, orang Sunda mah somea. Somea handap asornya. Nah, saya ngasor di luhur. Asor mah di handap. Handap asor. Bener. Gitu handap asor. Nyerempung teh panik handap. Sok loba basa-basi. Masih pisan. Basa-basi pisan nih anu keliwat ini ka imah. Nawaran ya. Ini nawaran. Lagi heula kasep. Atur nuhun gitu ya. Nu nanya na basa-basi. Anu ngajawabna basa-basi. Kayak masih kan. Lagi heula kasep. Siap. Mereka naonnya. Apa deun ceuk nawaran. Cerek. Orang Sunda mah nya teh kitu sakapeung masuk eraan. Tuh pede. Berarti jangkungnya. Pendek. Tuh pede orang Sunda mah baheula. Kali heula. Kali pelan. Kapungkur. Baheula. Kapungkur. Ngaji teh barengnya. Ya. Pernah sepengajian. Panas. Kali pelan. Nya ada memeh bama alif heula. Memeh. Lain baheula alif heula. Kapungkur. Nah jadi alif heula. Kapungkur we. Salah dari wae. Kapungkur. Pala. Genahan kana Bareto waktu Bareto ganti. Bareto mah zaman Jeder. Belanda ge can ka dieu Bareto. Sabaikan Baheula memeh ijab kabul jeung ninina barudak. Jeung akina barudak. Jeung akina barudak meh ijab kabul. Bobogohan ngesila apel teu wani. Atau adisian. Teu wani. Era eka apel teh. Tapi kan anyokon we akhirnya mah can WA. SMS. Bade iraha tepang sareng mamah teh. Lalaki katantang atuh. Ji peuting maksakeun datang. Jam 1. Ah, teh besok-besok. Eta mah janari. Dari ayo. Majana tahrim teh. Tarhim. Puting mah jam 11, jam 10. Nah. Ini timah teh beres maghrib. Mandi heula. Bersihan lah, kemunyak si nyong cerot. Ngeder. Ada nges nepi ka imah ngadek-dek. Nyerocot. Asup gitu. Pas ngalengkat di soledan. Didabur si roti kenapa tong. Atau jedug. Sir kenyawan ku batu. Kuleungan. Tap. Tambah era. Keluar teteh jero. Indungna Assalamualaikum Ibu. Nah nyeri. Nyeri ongko era ongko. Sieu ongko. Aduh, kasep mangga kalebot eta ku bagur euy. Bagur. Mas Epa. Anakna ya di dia. Anakna nonton. Anakna laco. Iya nah. Si lucu tina kakak. Padahal kita desa kakak. Mangga lagi kasep eta ku someahna euy culun mitoha teh. Bagur yo. Bikin Urang mah bikin era. Tebang bawa. Ya, tuh mau martabak. Era apa merenya era nyabakan tuh Ulut labu ongkoh. ini nggak tidak gori tadi red kain dong nate udah can pamajikan can ketempo red indong nate mohon kasep sabrak kali orang sebut kasep duh urang ngobrol kumaha ieu era
gitunya. Ngobrol kumaha. Ngomong naon ya. Ngali taplak. Aduh ibu, ieu taplakna meuni sae nya. Sama-sama sih teh. Sabasi gitu ya. Cek indongna teh. Muhun. Enggak jawab. Muhun. Urang nuluykeun kumaha gitu nya. Nuluykeun kumaha gitu. Neangan naon deui. Ah sugan ka luhur kitu aya cak-cak. Tapi piraku aya teh nya cak-caknya. Ret, teh kana gelas mah disuguhan, nya disuguhan teh kitu nya disuguhan. Ibu, ieu gelas juga awis nya. Muni sae kieu. Ah, henteu cenah kitu. Duh, ngomong naon deui. Ret, kenapa ento balik wae kitu ya. Hayang balik. Tapi pan urang teh tadi ditantang nya. Urang teh pan tadi ditantang. Iraha bade tepang sareng mama. Wah, laki. Kunaon ngomongkeun. Ret, kana teh mau kaluhur saeutik aya foto. Iya gitu nya. Iya pe omongan teh ide. Ibu paingan murang kali ibu teh meuni geulis. Padahal mah. Dupi eta ramana. Inung teh ningali kana foto teh, pan ngajajar foto teh nya. Ngajajar. Beureun asa eueuh. Ah, sanes. Anu jero hate eta foto saha atuh deh. Dipasangkeun di dinya di dieu. Akina. Sanes. Diraret deui. Ah, sanes. Nu mana ujang nu mana? Eta ibu eta nu disorban geuning eta nu disorban. Ret, ini naik kana foto. Eta mah imah bonjol. Saking ku grogi urang ku era poho eta di bonjol. Aduh, tong eta euy bahaya euy, keluar liwat. Ah eta. Balik. Mbak eta. Era atuh nya. Da dari tungguan atuh kabogoh oge. Ai bu abdi bade permios we cenah. Aya kapekar ka nyaman. Di dieu we atuh jeung ini bare lompat, asa diudang juri gue. Asa nyaman. Asa diudang juri. Era banget asa ragrag. Cobok teh rata urang. Pengalaman eta, tapi alhamdulillah gitu nama Lancar. Wow. sarua Gitu deh gitu. ini depan uing mah eraan iraha teuing wanian teu wani ngomong hareupeun batur ge teu wani Aya lagi borangan. enak ge borangan eta beuna asa di dog jurig ningali gang teh ningali jurig gitu lompat era poho motor tinggalan Balik deui. Laporkeun we. Da motor Gojek. Roll of three. Aduh, gitu. Aduh, itu jadi ngomong karena juri kan. Tapi aing ngomong juri teh nyata sakapeung mah urang teh sok mikir. Nah, juri di Indonesia aplikasieun gitu. Pocong, bungetna goreng. Italia. Sedih. Sedih. Terus urang sieun kumaha sih? Dari Italia nih berapa? Gelut kumaha gelut. Dihedan. Mau bisa. Tapi lagi urang sok sieun nya. Ai Kunti. Ki hungkul mah gawe. Seri. Sirina teh kieu. Namun kesian. Kayak di channel lain aya nu seurina kitu aya. Beda deui. Aya hungkul, urang nu nempo. Wah, aku terkejut. Gawas. Tah geuning eta teh efek tina naon? Ka tempona sabangsa nu kararitu teh pikasieun sabab tergantung di mana marahna cicing. Jadi ke. Lamun di negara anu makmur mah da teu pikasieun eta jurig teh. Di Cina Di Cina. Hampir rapih.
Baju. lempang kieu. Kayak kantos ada teh. Baju halus di bordel. Gambar peonik, gambar naon. Di Amerika Dracula pakai jubah, pakai jas. Kaset. Barodas. Negarana beungar. Aya di urang mah meureun. Negara. Melarat. Entar di mana mah. Jurigna. Jurigna. Jurigna Malarat. Tinggal itu yuk. Teu beli baju. Tuyul teu make baju. Pakai pempes. Nah, gitu. Tapi urang ulah era kondisi hantu di urang jiga kitu lain hantu jurig jiga urang di urang jiga kitu. Jurig di urang mah najan kitu bentukna pendidikanna tinggi. Contohna. Suster ngesot, detilu tah. Boga gelar. Boga gelar. Suster ngesot minimal detilu. Kebinanan D4. Cak aya bidan mah bidan ngesot cak aya. Kare suster. Keur tugas akhir juga. Dan diajar ngesot na oke 2 semester. 2 semester. Aduh, rupa-rupanya dari jurig. Aduh nyeri. Jadi ngomongkan kena jurig. Aduh, Capek. euy. Mikir heula. Aduh, eta Berpendidikan berarti. tinggal eta kreatif nemongkeun naon can wacar pi ka dinya acan. Kalem malah kalem. Nya eta lila kene. Jadi berpendidikan bertitel. Bertitel, suster ngesot gitunya. Bersih jurig di urang mah. Naon contona? Hantu keramas. Ya, Aya. kreatif. Oh. Non kreatifna tatanen. Kakek cangkul. Pernah. Salah sahiji gegedugna jurig di Indonesia di Sunda gitu. Amak dibanding-bandingkeun wae mah. Hiji mangsa cing aing hayang nyaho kumaha kekuatan Dracula jeung vampir teh diadu jeung urang. Sepakat sagarea sapuk. Lain sepakat sapuk. Kitu tah. Sasabuk. Sapuk sagarea. Panggih di Gunung Himalaya. Waduh. Wah, di Jauh. netral pantiis jangkung gitu. Ngobrol tiluan vampir terus Dracula ti urang diwakilan ku kolor ijo. Oh iya. Diwakilan ku kolor ijo. Geus kieu anu mah lombana. Cenah. Tuh tingali eta dihandap aya 31 garerde. Saha anu panggancang-gancang namahan eta satu eta jurig panghebat-hebatna. Oke, si vampir ngapung ngeblesat, set ngahajar banteng, cut balik deui, getih di dieu teh. Ditingali 2 menit, wah hebat euy. Banteng 2 menit bisa pae. Dracula, aing mah eleh. Ngapung ngeblesat, set leuwih gede. Gajah, set balik deui, getih ka dieu tah. Nyedot mun 1 menit leuwih gede gajah. Kolor hijau atuh. Nangtung set siut 30 detik balik dok. Maneh maehan banteng, maneh maehan gajah. Tuh deuleu tiang listrik. Tidak gorain. Tidak gorain. Tidak gorain. Aduh, Gura giru teuing. Loba da sebenarnya carita nepi ka lusueun teh nya. Loba pisan. Jika keleutik keur bebentengan baheula. Keur bebentengan teh. Sore ya bebentengan mah asar, biasa teh asar kitu nya bebentengan teh. Di buruan. Anta di buruan da geus dikerok. Akhirnya tahu lagi. Kacing minumnya. Eta tutupannya lah. Tutupannya lah bisa pajarkeun ilkan.
Bahaya, harus bayar. Bayar. Harus bayar Anda. Itu. Aduh, merek. Tinggal itu. Enggak aman. Jadi waktu teh sore pada asar mun keur ngeunah we bebentengan budak ayeuna mah jiga teh nyaho bebentengan. Kapan? Tah paleun. Iya. Nyahona nyonyo ieu we tah. Ngurak. Mecehan ieu jagong. Uri. Tika baru teh kitu tah. Keur bebentengan kadenge kusim kuring teh. Ah jiga suara indung urang euy. Jang kasep. Heuh ieu mah suara indung urang euy. Ah sampeurkeun we heula. Sampeurkeun indung teh. Mohon mama, yang teh dibantos. Tingali ujang kasep itu tingali sepatu mamahnya teh tos rusak. Kin saupamina aya tukang sol sepatu wartosan mamah. Siap mah laksanakeun. Ulin deui bebentengan kuring teh. Toh. Lila-lila kadenge lalaunan tah ti kajauhan teh. Sol patu. Jauh. Kedeketan we. Sol patu. Lila-lila jadi jelas. Sol patu. Oh, iya, sol sepatu. Lompat pan ka imah. Mah. Tukang sol teh aya. Enggak kasep cenah tah cenah pasikeun ka tukang solna. Bawa bali lompat. Buat. Mang. Ka tukang sol sepatu teh ngali yeuh. Siapa ya? Kayaknya kenal. Gaul. Enak jang. Ieu mang ieu nyamperkeun tukang sol teh. Teu naon tanggunganna teh nya nu hareup belah dieu, nu tukang belah dieu, rancatan teu naon belah dieu. Langtung malik ka kuring. Aya naon jang? Ieu sapatu nu mama pangahakankeun ku amang. Morenjot. Hakane ku sia. Telas mah. Gitu, salah lentong eta teh, salah bahasa maksudna mah. Coba mun ngomongna kieu, Mang, pangmasangkeun hak dina sapatu mama. Meureun si Amang lagi ngajawab kieu, hakan we ku sia. Pan tadi mah, Mang, pangahakankeun sapatu mama. Ngajawab lagi, hakan ku sia. Nah ganti ngomongna. Mang, pangmasangkeun hak sapatu mama. Tah si Amangna ngajawab, hakan ku sia. Tah kayaknya rupa-rupa. Ari bari sih bebentengan anu gelut. Budak sekolah SMA jeung teh. Tawuran meureun. Puk kayak nyamuk. Bener di jalan korporasi ya. Pak RW keluar tuh. Diceuang aja nu gelut hiji. Ka dieu maneh ngerakeun ngadun gelut di dieu. Kos teu dibere asi we sia teu leutikna. Nu mawi bapak pun aduh abdi teh cenah teh ali teh basian asi cenah. Abdi teh nembe pendaksian kasih teh kelas 2 SMA. Dari mana? Kamu wae atuh. Asik. Geus naonan atuh maneh kelas 2 SMA mah ieu asi. Ayaan. Saat. Asukan paisi. Jorang eta mah. Cawoka. Eta maksudna nya eta maksudna cawokah gitu. Urang Sunda mah cawokah. Teu sagala anu cawokah jorang. Beda cawokah jeung jorang beda. Ya. Ari cawokah mah heureui ngan jiga nu kasar tapi lain. Contona naon? Contona sirit. Aya tetewani anu mah. Tapi tohan. Jorang ngincuin dia. Lamun sirit jorang, karunya manuk. Manuknya jadi jorang incuing. Jadi jorang kunang. Jorang kunang. Layar jorang. Jorang dina punduk. Punduk tapi Oh, salah. Iya punduk. Itu orang Sunda mah cawokah. Ada cerita cawokah ya. Cerita cawokah kan. Baheula keur tahun 98 ali heula aing cenah protes. Cenah protes. Pokoknya ali heula baheula. Baheula tahun 80-an Pulangan kenal. aya da ieu mah bahasa ilmiahnya teu naon teu disundakeun ge. Aya idiom.
lamun aya nama bro sis Hmm. lama tahun 80-an idiom nate barudak gaul nate nyebut nate mek Oh, Mek. ya tahun 80-an udah makan mek udah mek gitu kan ya tak aya urang dieu mumarah ke Jakarta mumarah ke Jakarta lila dieu teh setahun teu balik pan meureun kacampur tah kebiasaan-kebiasaan sahingakeun manehna lamun ngomong teh ditungtungan ku mek kitunya lapar mek kita ke mek yuk mek kitunya untung teu disoledat Sama. gitu hiji mangsa marena teh balik ke lembur ngajak babaturan orang itu diabringkeun kabeh dibawa ke lembur dibawa ulin ke laut nepi mimiti teh di pasar laut pasar ikan meureun gitu pasar Kongsi. ikan teh eta urang Jakarta babaturan mah jeung manehanana ningali lauk tongkol gile mek tongkolnya gede-gede nya teh babaturanna ningali lauk ningali cumi gila mek cuminya gede-gede cenah gitu ieu nu urang dinya sieun katinggalun meureun aing ge kudu ti heula meureun ningali cucut nanti balik ngomongna gile cut Tuh, pernah lu. Bahaya. gile cut ikannya gede banget Salengorkeun. mata ulah sagaul-gaul nanya ngobrol teh kudu pas jadi beuteung keur sorangan jadi patuangan keur batur pan jiga teh sopan ditanya ku kolot naon maneh nyebak beuteung wae jadi patuangan pak jika sopan nya padahal salah eta teh Salah. nu bener mah eta kunaon maneh nyebak beuteung wae dan nu gede kanu leutik mah meunang Bisa. nyebut beuteung bisa eta disebutna undak usuk dina bahasa Sunda urang ngajawabna jadi beuteung sabab nyebakna ka dieu nya lama nyabakna ka dia dari tembok tah gitu aduh rupa-rupa jadi ingat tadi Imam Bonjol motor tinggalan Kami toha deui. motor tinggalan ya ada ngirit repo mana BPKB na di sekolah can ketemu si jasana balik deui urang teh Bang balik deui datang di assalamualaikum ibu aduh punten abdi teh tadi teh kiat duit ka motor ke ka kantun punten we nu bade ngabantuan ya motor mah candak candak hati-hati di jalan hati-hati nya oke motor teh gitu oke motor di starter turun di selah turun buku mahal yuk pasti tingali ieu mah sepeda nih punten lepat ibu punten Lepat ya, Pak. Iku kaweur tuh lagi jadi calon itu mana tadi era Imam Bonjol teh ya itu motor ujang mah dipayun Sus, kadang-kadang. Allah Akbar. nah itu namanya naik motor maju kan kebenaran namun apel teh nyata pangaliwatan makam teh badinya nya makam Oh, di jalan. berarti nyata makamnya Udah. tong disebut kan paling mah cari tanah di Zimbabwe Zimbabwe. naik motor pas ngeliwatan kuburan sabar motor teh direret direret di ka dieu aduh ieu makin berat we tinggalin sepion sepion mana sepion naik ningali sepion tadi nah aya baturan hiji ngalaman juga orang tadi gitunya naik motor gitu tah nah eta ngobrol jadi ya mau hubungannya jeung juri gitu teh nya jadi manehna tukang ojek sebenarnya pegawaian teh hiji peuting beureuh yang Bali eta yang Bali manehna teh pan hiji peuting kan nah
pas balik capek berarti sapoe jeput meureun ngojek mana mau kalapa mau cacim wah pokoknya mah ripuh angka ripuh we pokoknya mah ieu ngojek poe harita teh kitu pas rek balik manggih jalan cagak eta jalan cagak teh nepi ka imah manehna duanana anu katuhu mah jauh ancaam nya anu ka kenca deket ngan poek mikir mainna teh aing ka mana nya ka ditu caam capek tapi itu jauh ka dieu deket poek sin aya naon kitu tah kajeun nekat ka kenca pas rek asup ka cagak nu kenca aya awewe megat jelema lain sewa meureun aikeun we tapi dina palebah naikeun teh nah jadi asa muriding cenah kitu ieu teh sararieun nah cek kunaon ditu nya ini teh motor teh kitu tah direret kitu aya direret deui ka katuhu eueuh oh diuk na belah dieu diuk na belah dieu mana seueus boro belah dieu terus we direretan hayo we ngareret teh nyaho aya logak gojruk eta motor gojruk motor tuluy maju diliuk deui dari pan penumpang teh hah eueuh wah berat tuh curi kita mah bener wah lompat balik kayak curi kita mah bener cenah tadi mah aya na eueuh balik ka imahna dina kaayaan sieun hari weus ditanya ku pamajikanna teu deurang pak kumaha capek wah sieun pokona kitu sieun isuk teh nya mane si tukang ojek teh tah balik deui areh ka kanan jauh ka kenca sieun anu kamari atuh santer rewasa tuh ningali ka tukang jual eueuh nya ari tadi aya pas tukang eueuh bingung mah teh tapi awak capek kamari mah mau kalapa jeung cacim tadi mah beurangna mah mau cacim jeung kalapa gitu dibalikeun posisina gitu tah kenca we gitu ka kenca deui bener aya eta awewe nu kamari teh megat we kieu teuing kasirep teuing kumaha eta tukang ojek jual eureun begitu eureun eta awewe nu disangka jurig teh nyabok kulepak jod beruas tukang ojek teh ih naon ieu dasar tukang ojek nurus tujung teu bisa make motor aing labuh ditinggalkeun sia teh labuh si horeng jelema nu gejrugan teh meureun tadi gejrugan celeng labuh kitu rupa-rupanya teh jelema disangka juri kitu nya jika anu tadinya juri teh naon di urang mah juri teh pendidikan tinggi teh nya minimal tadi aya naon D3 suster nya aya oge nu leuwih tinggi juri teh pendidikanana juri aya juri jambatan arsitek gitu nya kan di Amerika aya Dracula make jas aya vampir make jas di urang aya pocong diiket tadi mah cek kameramen kuntilanak ge sebenarnya tadina pocong nya ngan mainnya bisa ngajahit dijahit baju jadi dressnya jadi long dress gitu pakai baju long dress gitunya akhirnya di Mesir mah di bulan keperban mumi gitu tah kemarin 2 bulan ka tukang meureun pemerintah Mesir teh mun cek stres mah stres manggih mumi can ka teguh umurna nepikeun ka neangan ahli atuh ti mana-mana ti Amerika ti Jerman ti Jepang datangkeun nu bisa neguh geus ditaliti mang tahun-tahun can kapanggih keneh kadeng ieu ku mangkaling sangkaling kadeng ku mangkaling
Adina mangkilang, mangkilang maksudnya. Padahal nggak briefing tadi itu nya. Anak mangkalong, kopangi ku mangkilang gitu ta. Mangkilang sangkaling mangkilang. Kopangi ku kadenge ku mangkilang. Eta mangkilang keur ngored. Anu ngomong di tukang, wah di Mesir sia euy. Sayembara naon, duaan ngobrol teh. Eta nanggo umur mumi. Lamun heg sega teguh eta umur mumi diberi hadiah lagi gede. Diberi emas loba. Kadenge ku mangkilang. Heeh. Kadenge ku mangkilang. Wah, ieu mah aing kudu ka Mesir cenah. Aing capek ngarit wae mah cenah kitu. Bebelangi nya mah tuh ka tetangga. Oh, keur meuli tiket, pokoknya mah keur akomodasi paspor pisan kari itu ting biak sabaraha jutaan. Berangkat dina kapal, pan sudah mah kapal lain pesawat. Mun aya kapal liwat teh dihandap, kapal minta duit. Kainung sia cek mila teh. Naik kapal turun di bandara Turki. Mesir. Jadi ke Turki. Nanti jadi ke Turki, ke Mesir siapa? Turun di ke Kairo. Langsung kedatangan ke kedutaan. Datang ke kedutaan dipegat ku satpam. Satpam kedutaan. Tidak pakai kaos, ke sana ponok. Satpam punten cenah bari tepang sareng paduta enak gitu. Manesa mangkilang tukang ngarit. Rek naon sia maneh ka dieu? Sanes cenah abdi teh nguping keur di lembur cenah yen pamarentah Mesir teh keur ngayakeun sayembara cenah. Neguh umur bumi kos bisa we maneh cenah kitu. Teu nyahoeun satpam teh nyahoeun. Si mangkilang teh ahli dina neguh. Diurus ku kedutaan tah nepikeun ka si mangkilang teh bisa asup ka museumna. Museum sih. Museum. Asup ka piramid jika nanti diasupkeun ka dinya dengan penjagaan nu ketat teh ning jiga baju ABG. Ketat. Nepi ka tempo turna teh kita. Mending ngajepat bitisna teh ning. Ngegulawer bener. Atas keur ngomongkeun mumi. Ngomongkeun tur jeung bitis ngabelenong tuh. Asup ka ruangan si mumi eta. Ngan ukur 15 menit. 15 menit keluar mangkilang. Batur mang tahun-tahun mangkilang keluar. Bari kieu teh ning tah lelejegan. Cek pemerintah Mesir teh kataguh tuh kumaneh sabaraha umurna 80.000 tahun. Nu bener tampo we ku sorangan teh angka jero eta mumi kondisina acak-acakan. Acak-acakan ari sia eta mumi digunakeun ku aing disiksa main ngaku cenah. Geuning kitu naguh umurna teh disiksa ditenggelan. Batur mah make koas we gede-gede. Make mikroskop gitu. Tangga kumang kali enggolan disiksa di acak-acakan. Ngaku 80.000 tahun mangkilang 80.000 tahun. Mangkilang teh asa gede jasa teh. Asa gede jasa. Keluar lejek-lejek. Ngeluarkeun udud sunut. Tunggul ditoyor. Sia cenah. Ngahun. Teu meunang udud di dieu mah. Nah mah kitu meunang, teu meunang. Tah nu kieu nu teu nyaho teh. Teu nyaho naon sia teh. Yeuh dengekeun. Jelema tukang udud mah moal ditanya ku malaikat mungkar jeung nakir. Heeh. Nah moal ditanya. Apa hirup kene aing naon teh? Mata aing udud ke hirup kene cenah. Moal ditanya. Moal ditanya aku mun ka jeung nakir cenah kitu. Mata kidut kene berarti hirup kene nanya aku mah malaikat gitu. Jeung tukang udud mah
umurna panjang lain heureuy lain itu tukang nu udud tukang udud umurna panjang contohna keur di Bali kemari nu salamat pas bom Bali saha tukang udud keluar heula ti hotel yang udud Saya bom. hotelna dibom tuh nu paeh mah nu teh udud cenah tuh lain nggak bisa ngajarkeun udud teu meunang ada kuring ge hanya ka baheula kitunya diajar udud teu bisa eureun pas wae atuh jeung pamajikan oge bah loba cenah eureun coba ngarokok teh kurangan ngarokok teh raribun pan babah ge poe ngurangan udud meuli sabungkus dikurangan hiji-hiji hiji-hiji eta teh lain urang ngadukung penjualan udud lain urang teh ngadukung kesehatan masyarakat da urang ngadukung pabrikna mah teu wani matak dulu ku urang ududna sugan uli lama beak jadi urang teu ngalanggar hukum gitu aduh gitu beda anger nih udah ngalanggar hukum pidana tuh ngaduruk pabrik nah gitunya aduh gara-gara udah jadi kemana wae nggak caprak ngobrol teh nah itunya nus ngelajona ge capeun gitu nih kita balik deui tah ka ieu beak eta materina kamar aya tambahan saya materi itu katulis tadi ada gitu hari borangan aku nulis lah materi itu bisa langsung naik ke panggung ngebodor tuh bisa jadi sebenarnya mah tukang ngebodor tuh pang pinter-pinterna pang cerdas-cerdasna naon sabab mikir heula memeh batur seuri teh lamun geus naik panggung teu lucu tah eta stres nyangos menang mikir nulis sapeupeting pas dipidangkeun nu seuri aduh ngabom nyeri hate nah gitunya matak penting literasi teh kudu loba maca gitunya kudu loba ngilu seminar tah jiga pamajikan kuring sok ngilu seminar ngan kabelojog harita mah euy kabelojog teh kieu sok isuk poe minggu mainna ngadekeun seminar dina YouTube lalajo meureun dina YouTube dina tayang tempat tayang video ieu gitu dina YouTube tah harita teh mun teu salah anu mere materina teh arteria dahlan lain arteria dahlan dokter teh nu awewe teh saha dahlan gitu teh nu awewe nu make kerudung eta dokter eta gitu teu bau dokter ting dokter gitu pan dokter jeung dokter beda huruf nya eta hungkul bedana proses nama sarua kuliah proses kuliah 3 tingkat eta proses nama kitu nya tah materi seminarna teh kieu sakapeung mah atawa sakali-kali mah ngabohong teh meunang ngabohong nu kumaha ngabohong keur nulungan batur ngabohong keur ngalindungi naon bisa Sundana nya keur ngajagaan batur ngabohong keur ngabungahkeun batur nyenangkeun batur contohna kumaha ngabohong keur nulungan batur misalkan aya emak-emak awakna gering diteang ku debt collector nanya ke orang si emak teu aya tah urang teh ngabohong padahal aya nulungan si emak gitunya ngan kamari teh ngadenge materi eta jual nyampeurkeun pamajikan teh nanya ke orang teh bah cenah punten bade naros naon bunda ari babah sok ngabohongnya ngabohong naon sih rada luas gitu urang teh nya da urang HP da gular-goler aing mah disumputkeun kitu nya cing cirining naon cing cirining urang mah dihapusan heula ente bun gular-goler keceplosan euy
ngabohong naon gitu dah salingkuh bakat uing mah gitu Makan layangan. rek ngomong gitu kan era gengsi tak bakat yang sanes teh nu hayangeun oh bakat salingkuh mah gitu oh cepat gitu sok ngabohongnya babah ngabohong naon sih gitu tadi cenah seminar cenah sakabung mah meunang ngabohong teh keur nyenangkeun batur kayak naon sih babah ngaku ayeuna bunda kan ngapoe masak keur babah jeung barudak bunda nyaho bunda teh bisa masak amun ku bunda ditanya masakan bunda ngeunah teu babah sok ngajawab ngeunah bohongnya eta keur ngabongahkeun bunda ari bunda atuh sugan teh naon katawis meureun ku bunda oge palebah babah keur dahar malimet ban semangat dibeakeun we eta cing cirining naon cing cirining yen babah jago acting jago acting eta pemajikan antara ambak jeung hayang seuri ngahiji tapi aslina memang asakana ngeunah oh tinggal atuh ieu oh saking kunaon saking ku maksakeun tapi nya da makin kali makin hade asakan pemajikan kamari ge sempat nanya lamun bunda miluan master chef kira-kira kumaha nya atuh miluan bunda miluan we master chef mah sieun eleh makana mau baju tong loba teuing sapoeun we aduh hampura da eta materi eta mah kitu aduh seng lila nih ngobrol teh geus lila itu nya geus lila lain kemarin urang teh ambek teh ka kameramen Atas 3 poin tunggu janji nya cenah merapat lain rek rapat rek syuting merapat rapat mah gede rapat mah gede anggaranna leutik mah repet repeat leuwih leutik deui kitu nya sabab kitu dina bahasa Sunda mah lamun ku huruf vokalna a u o eta jadikeun badag contohna gajah badagnya nu leutikna naon menel menel anak gajah nya eta teh ngaibaratkeun entong ningali gedena ari anakna mah anggar we menel anakna kitu nya beda jeung anak lele sok anak lele disebut nanti nanahaon tapi sakapeung mah urang ngomong teh sagede nanahaon mah jika nu gede naonnya apa anak nanahaon mah segede kieu atuh anak lele mah leutik nanahaon mah gitunya tapi gening rumusna kitu naon wae ngaibaratkeun lamun huruf vokal lain vokalnya huruf vokalna a u jeung o eta nyirikeun badag gede lamun ku i atawa e eta nyerikeun leutik pantes anakonda nya badag anggapanna naon anakonda eta bapak konda eta a o a geus jelas badagna aya nu leuwih leutik enek kende nyaring babasaan kitu nya babasaan teh maneh menang eta euy menang bagian teh si itu gede meureun gede naon segede menel cenah kitu nya padahal menel jeung nanahaun gede mana gede menel tapi ditingali ieu na bandinganna gajah jeung menel gitu Gajah jeung lele. lelenya lele leutik tapi anak nanahaun kalau bade nyawa meureun ku urang kudu ditalong tik deui kitu nya jadi keur ngomongkeun kameramen jadi poho deh kah jadi kana menel si kameramen teh geus 3 poe dijanjian hayu urang syuting ya butuh konten ke YouTube gitu
Oke, merapat, lendek rapat, syuting, balik deh, callback. Ayo pakai kaopat datang, bari dina begetnya tapi kabungahan gitu juga baru rum gitu di dia hari maneh kunaon gelut Bisa gelutnya. gelut kunaon dari maneh pada sanu ngeunah atuh aing keur ngurok teh geunah ngurok galangan ditincakan di kitu ku babaturan kan ditanyakeun ku urang teh sia kunaon ieu galangan maka ditincakan meh beunang belutna ku aing dileyekan eta galangan belutna kasih pengpeureman sia teh jadi gampang keluar ucung kepareng maren geus maamaknya geus maamak ngadenge jawaban kitu teh nangtung teh anta parah deui digelepok we bakbuk cenah tadi nagalengan sawah ge rajet gara-gara belut teu ceureuh jadi we ka pending jadi ka pending syuting teh saminggu da kameramen nyeri huntu aduh gara-gara belut cek urang daripada ka panas-panas tonggong ngurek belut ka pasar saya meuli belut hobi pajarkeun teh karunya si teh belut melakan teu sia mah aing teh nulungan belut teu diteuleum sia teh karunya teu bisa ngojek teh bukan siripnya teu bisa ngocai mamon paeh coba teh belut karunya anakna meureun jadi yatim aduh rupa-rupa na jero taneuh dina leutak aduh gitu tapi belut teh ubar sebenarnya mah bar lapar karunya atau yang bukan ku beuteung lempangna ku beuteung belut tong diomongkeun wae aduh jadi ngacapruk kitu ka mana-mana da kitu memangnya ari borangan mah sawae anu aya resep dina borangan yuk ka dieu rapat syuting ayo urang lestarikeun urang memulai bahasa Sunda teh ku urang da ku orang Zimbabwe mah moal bisaeun moal bisaeun nya da kan model urang ngomong Sunda kieu beda deui jeung anu di Sukabumi keneh nu pada pake dulan rada aya lentongan saeutik aya langgamna beda gitu masing-masing daerah boga nya termasuk meureun anu di daerah Kidu Kulon di Banten Tangerang rada beda inget baheula di hiji tempat lah mau dibejakeun kobong nama bisa pajarkeun ria orang pernah jadi santri moal di suatu tempat gitunya mesti dijugjug mesti dibawa kitab Sopinah ke aing teh bisa maca Sopinah unggul padahal babaturan gitunya nanya panggil dina tangga gitu tah arek ke kamar mandi nanti kamar mandi kumaha di kamar mandi ajabna teh rehe cing hari mana jeung nyarekan pada rehe teh sepi pan di urang mah sepi teh jengkol kadaharan di urang nya gitu aduh rupa-rupa tah ku kitu namanya sim rokok ge pada duduk sungut ngaduruk sungut bayangnya di Sunda duduk sungut aduh bener dah ini ada bahasa Sunda mah hebat model kieu lah ucing ngajuru pamajikan kuring ngajuru di bidan bahasa Indonesia nah hese istri saya menyudut di bidan ngajuru menyudut nah make ngajuru eta teh make istilah keur dipake kana ucing lamun ngelahirkan sok dijuru nya pernah teh ningali ucing ngajuru di sumur tengah jalan gitu jadi istri saya menyudut di bidan nah gitu
Gitunya aduh ya udah dihapunten ya saupamina aya anu kasinggung aya anu katoel kasintrek nu dihapunten ieu ngan saukur kabutuhan humor mudah-mudahan jadi landong kadu teu boga duit pang beberapa mana kanu stres tonton video ieu full insyaallah di akhir ke aya pengumuman hatur nuhun hatur nuhun ayo baraya om kawan-kawan teman-teman rencangan anu resep dina bahasa Sunda ayolah ameng ka dieu ti dieu urang ngopi nyanak martabak di dieu sadia cai panas mah gitu nya nyanak kopi ayo urang mulai bahasa Sunda bulan Novembernya aya acara mulai bahasa Sunda eta di ieukeun ku provinsi tah gitu hatur nuhun kana perhatosanana hatur nuhun kana perhatosanana mugia aya manfaatna jauh mugi yang manfaat sing manfaat itu pang beberapa mana stres gitunya oh yang kena sore rek nutup sabra menit itu bisa aman lahnya kamera-kameranya tadi udud seri Lamun kawan sudah melampaikan nyerah aing nyerah TV lain. TV lain di TV sebelah punya TV ku sebelah belian satuan dong billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hatur nuhun